Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biduhuri syahril mubarak, biduhuri syahril mubarak, biduhuri syahril mubarak, syahrul mubarakun yujadu bihir rizqu wa yudha'afu bihil ajr wa yunzalu bihil Qur'an wa tustaru bihil uyub wa tuglaku bihil niran wa tustaru bihil uyub. Asyhadu an la ilaha illallahul hannanul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nau'il insan. Allahumma salli ala sayyidis shaimin wa imamil qaimin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi al-akramin wa ashabihil a'zamin wa ummatihil mu'minin alaihim ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, shaimin shaimat, dakirin dakirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Wa qala as-shawmu li wa ana ajibi. Wa qala sumu tasihhu. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadah peluat, berbagai kasepuhan, para masai, para muallim, para muadib di berbagai desa, kecamatan, bahkan lintas kabupaten di tempat di haflah mubarakah, para asatidna asatidahna miwah sesepuh di berbagai tempat kum sadayana nurawuhi haflah mubarakah. Wabil aula sahibul bait sahibul hajat Bapak Haji Iwan Gunawan miwah ibuna miwah keluarga besar mantenana ngalangkungan barokah sasi Ramadan anu ieu ngalangkungan mudawamah dikrullah bari berjamaah sasarengan sadayana bari nanget metoda thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Mugi Allah Subhanahu wa taala nganturkeun kabarokahan kasalamatanana dunia parat dugi ka akhiratna. Miwah sadayana makosid nu hadir di haflah sadayana mudah-mudahan tangtos sadayana ge ngabuktoskeun mahalul ihdor di hadapan Allah, nganyatakeun kabutuh kaperyogian urang. Sabab urang yakin hambaan banget butuh ku Allah. Pa'annal abdul muftaqir pidausa sultan. Saya tosna abdi sadaya hambaan banget butuh ku Allah. Mudah-mudahan dina wangki dayeuna doa urang sadayana aya dina pangabul Allah Subhanahu wa taala. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saterasna urang dina wengi anu ayeuna panginten wengi-wengi anu bade
karena terakhirnya ini tahun sabar itu aina teh ini kapan 24 tos hampir finish. Mudah-mudahan sadayana aya dina panampi Allah Subhanahu wa taala. Panginten saum secara syariat, saum secara thariqat, saum secara hakikat. Tatkala sudah dalam versi saum secara hakikat, maka terbakarlah seluruh nafsu yang akan menggelincirkan hamba didinya bakal menakna ikhlasna. Tatkala tos duduk urang ku Allah diaturkeun dina hakikat anu saleresna iman urang, masih kene gombang gambing onjang ganjing kaditu kadieu mah masih kadang-kadang urang seueur jebakan kajebak poho naon ucapkeun ku urang teh ari ucapkeun ku urang dikir telah doa ge doa tawajuh ka Allah anu kinten agungna mulia ilahi antama sudi waridho kama lubi a'tini mahabbataka wa ma rifataka da tebetah teu milu gibah teh ieu teh gogoda tebetah tatkala tebetah teu milu gibah ieu ngutus rasa nafsu dina hate sok atuh utek jari jemari maneh teh piluhur komen der ngomong satakar kebak ngomong tanpa tedeng aling-aling maka membusukkan orang dengan cara memukul bukan cara merangkul tapi urang tos dicontohan ku hadratus al mukarram sayyiduna wa mursiduna abdi dina tahun 1888 tatkala pangresa dicerda dipitnah luar biasa. Alhamdulillah keresan harita abdi wah uih ka kejaksaan wah uih ka Kapolres Garut Kapolres Tasik sehingga mengatakan bahwa abah itu pembohong pendusta penipu nya pribados angkat ka Kapolres kumaha tos angkat dongkap ka pangresa kaleresan di Suralayan Juaya kejaksaan di Tasik Kabupaten Tasik mungkin aku cerita kaleresan aya di Badan Koordinator Intelijen Negara kaleresan Bapak Yoga Sugama di Badan Koordinator Intelijen Negara peribados sawartos pangresa tos surpa yoga harita kene ini teh urang angkat ke mana ke Kapolres berangkat ke dicanak serat yang dina terus tadina terus rada hamar-hamir saya bingung aya ketakutan tapi ya abdi percaya ieu karomah insyaallah kumaha terus dongkap kadinya ternyata di bagian kepolisian di kejaksaan dinyatu bahwa justru orang ini yang meminta pangresa adalah yang harus ditangkap dan diadili. Ternyata setelah itu mau diadili dan diponis secara hukum harus berapa tahun, 5 tahun, lalu nyungkeun midi gitu di kejaksaan. Bagaimana tong waka bageur nya cikuku madangarana ge mungkitnah asadu minal qatl lebih kejam daripada pembunuhan tapi hampura lebih berat memang tadi hampura hampura ge berat tapi hampura itulah mina Pak Insinyur Tamrin waktu harita teras didinya dongkap merasa hampura ternyata dia itu benar-benar yang mengaku foto Syekh Sultanoya itu merasakan karya mereka. Jadi dicanak, dipalsukan oleh pangresa abah gitu. Ngangkena teh diproses. Padahal pangresa itu dapat dari permadani dari Baghdad, beli sendiri dari Baghdad. Itu dibawa Kak. Itu cerita gambar Syekh Sultan. Telah menjalankan itu kadieu maka akhirnya itu jalan badai dinyatakan diponis akan
ya dihukum, tapi ulah sur pangersa karunya butuh mata kitu ge hampura we. Ternyata eta jalmi nangis luar biasa. Kenapa nangisnya? Karena setarik seumur hidup menemukan orang semulia ini. Oh, itulah dakwah pangersa. Berat kan? Meluluhkan nafsu diri sendiri, lalu supaya menjadikan uswah suri tauladan. Itulah dongkap tos gitu anu akhirna anjeunna bilang silakan aja pulang aja rek uih duka Ambon kapungkur teh lokasina teh duka daerah Maluku tos uih kita teh gaduh hartos matak berusaha rek nipu kayak gitu teu buka duit akibat teu duit akhirna salah kaprah tos gitu akhirna anjeunna luar biasa isinya. Maka tina saku wallahu alam harita zaman tahun 1800 sekian nyanak artos pangersa begitu artos ya jangan ongkos di situ bukan kalah beginian pak nangisnya luar biasa duka 5 juta waktu sarita duka 2 juta dibuka kaget luar biasa aja dan dia statusnya non muslim tapi ini kaget luar biasa maka langsung harita anjeunna minta maaf sungkem ka pangarsa langsung pulang tagring itunya mata olah sok sadenge-dengena ulah saucap-ucapna sur pangarsa teh urang hati-hati sing jadi bahan pendidikan keur urang ulah sok gagabah nulis jeung jelema nyangka ka jelema tah ieu jadikeun we sok urang akhirna sawatar alami 2 minggu kemudian mantena uih deui di tanah sakeluarga Pak lebat Islam sudah lebat Islam dia mutalkin ditalkin ku pangersa itulah pangersa mudah-mudahan kurang diwaris akhlak mantena amin akhlak yang benar-benar memberikan suri tauladan untuk diri urang untuk ikhwan jadi agung akhlak luar biasa mari kawon tos ngadu dalil ngadu eta teu aya nomerna lamun dilawan ku akhlak da dalil mah lamun tuluy hayang meunang ngenyel nafsu aja malaya beak mah sulit atauillah bakal terus mencari kesalahan lamun hayang udag-udag hujah udag bari memposisikan diri besar dengan ilmu besar dengan pengetahuan kadituna sifat iblis yang akan muncul nah mudah-mudahan di ikhwan top TIN urang sadayana sifat akhlakul karomah anu tos ku Allah diaturkeun ka hadratus Syekhuna wa mursidina Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu eta mudah-mudahan netes ka urang sadayana bihaqqi la ilaha illallah eta bagus dua-duanya itu cerita-cerita beliau seueur lalakon sareng anjeunna di zaman pribados menuju di masa-masa suhbah karena dalam thariqah itu ada suhbah Pak ada pertemanan dulu ada pertemanan tidak ujug-ujug mengaku mursyid mengaku apa namanya mursyid ataupun murabbi atau orang itu belum terbina tidak jadi kalau menurut pandangan thariqah orang misalnya orang hanya sebatas sebagai apa misalnya lalu orang ini diklaim semua adalah muridku, nggak bisa. Harus pernahkah dia memimpin halaqah, memimpin ajaran, mentarbiyah? Boleh. Kalau istilahnya secara dohir, kalau barokah, takdim, takrim boleh. Tapi taklim nggak bisa Pak. Kita ke Syekh Sultan bisa taklim ke Syekh Sultan langsung. Syekh Sultan udah intikal alam sekarang. Ini logika agama Pak. Jangan sia-siakan. Malu kita kalau tanpa tahu agama, logikanya tidak tahu, nanti malu dianggap oleh orang lain. Thariqah ini apa? Alasan argumentasi thariqahnya. Jadi dalam thariqah Qadiriyah Naksabandiyah musalsal dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu sampai Rasulullah. Itu semuanya mursyid-mursyid kamil. Dari Syekh Ahmad Sohibul Wafat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Lalu mereka semua udah intikal alam. Karena apa intikal alam? Ya karena makhluk. Itu sudah sunatullah, hukum Allah. Jangan akibat terlalu cinta kita, tetap kalau terlalu cinta kita tanpa kendali ilmu syariah, ilmu thariqah, ilmu hakikat, tanpa kendali itu iblis masih mau masuk, ingin menyelam, ingin mengikut-ikutan mengaku. Sebab teori godaan nafsu dalam wilayah syariat itu jelas. Jangan puasa kamu, jangan sholat kamu, jangan sedekah kamu, jangan. Tapi wilayah thariqah, karena ruh syariat itu apa? Batin syariat, thariqah. Jadi thariqah. Jadi Bapak beramal seluruh amalan dalam thariqah, beramal yang baik menurut agama Allah yang ada landasannya dari Al-Quran ataupun hadis. Ruhnya Bapak hidup, ingat kepada Allah. Dengan wasilah Bapak mendapatkan talqin dzikir, ruh Bapak hidup. Itu namanya batina syariat, namanya ruh syariat. Ruh syariat adalah hirup hatena kumerep eling ka Allah. Lalu Bapak berthariqah, jalan terus. Semakin berkualitas thariqahnya, maka ada ruhnya di thariqah. Menjadi ruhnya thariqah apa? Ma'rifat, mengenal Allah. Di ma'rifat, awas jangan dikecilkan. Tatkala orang sedang berthariqah, hatinya hidup menggelora, ingat kepada Allah, sehingga sifat-sifat Allah dalam jiwanya, dalam ruhnya hidup selalu melihat apa saja kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Ada suka, ada duka, tapi dalam suka dan duka itu tetap tidak berpaling kepada selain Allah. Sebab Qabid juga Allah, Batsi juga Allah, yaitu Batsi dan Qabid itu yang melegakan, yang merupak, yang menyempitkan siapa? Allah. Maka tatkala keluh kesah jiwa itu, maka dia dalam sudah ma'rifat, dima'rifatkan oleh Allah. Sebagaimana doa tadi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka tatkala sudah dima'rifat, terus jalan ruhnya ma'rifat, dia akan mencapai titik yang paripurna, yaitu hasolalahu maqamul baqo, akan berhasil dia, yaitu makom bako. Makom bako apa? Berkalan ruhnya, jiwanya dengan siapa? Dengan Allah. Tapi hasilnya itu sesudah apa? Ba'da pana at-tamain, sesudah pana yang sempurna. Pana yang sempurna yaitu dia tidak pernah dalam sekelip pun memalingkan diri dari Allah. Itulah hasolalahu maqamul baqo. Terjadi pada dia, hasillah dia makom bako. Maka terus hidup hatinya ke makom bako. Itulah. Maka terjadi di Khatib Sambas dulu, beliau sampai ma'rifat sempurna. Syekh Khatib Sambas sempurna. Kalau kita melihat buku amalan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, kita mau merujuk kepada apa yang diamalkan oleh Syekh Khatib Sambas, mungkin nafsu kita masih kedodoran, karena kita malas kan. Kok banyak satu kitab itu amalan yang dibawa dalam kitab Fathul Arifin, itu kitab amalan Syekh Khatib Sambas yang menjamu thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Lalu diikhtisar oleh Syekh Tolha. Terus pengintisoran setiap mursyid kok mengistisor. Itu maaf kepada muridin-muridat, jangan mengomentari pengistisoran seorang mursyid. Kalau kita yang Syekh Tolha mengistisor amalan, lalu kita sok tahu, sok pintar. Ini kayaknya ini Syekh Tolha kurang efektif nih. Dia apa yang diamalkan Syekh Khatib Sambas ternyata dia dikurangi.
Ya, maka orang itu satu udah memakan dalam logikanya, dalam ruhnya apa? Dalam kitab Bayan Tasdik karya Shihabuddin yang perintah oleh penguasa apa? Yaitu samun qatilun. Dia sedang memakan racun yang mematikan dia, karena yaitu menyangkal apa yang diamalkan oleh sang arif billah Syekh Tolha misalnya. Lalu Syekh Abdullah Mubarak mengikhtisar juga amalan, mengikhtisar ada untuk mempermudah muridnya, ada yang menambah. Lalu dari Syekh Abdullah Mubarak kepada Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, apakah ada mengikhtisar? Ada. Di zaman Syekh Abdullah Mubarak, Allahumma ya muhillal mushilat dibaca, ada dalam buku rujuman. Tapi di zaman pengersa Abah itu tidak ada, dengan kebijaksanaan beliau. Kebijaksanaan beliau untuk kemaslahatan ikhwan. Tapi ikhwan yang tidak tahu bahkan ngabuli misalnya, ngomentari ke pengersa Abahnya ya tanu karena jadi moyok teh nyaho nyaci teu ngarti. Naudzubillahi min puguh-puguh dibere kamuliaan, diberi kemudahan, tapi kalah dicerca. Jadi air susu dibalas air tuba. Naudzubillahi min dari. Contoh misal di salah satu tempat manakiban pamili pribados sok aya nu nyuhunkeun naon? Nu nyuhunkeun barokah yasin pami nu 4 sasi, nu 7 sasi. Doa karena mereka insya Allah karena ada basis agama jadi paham, jadi ini amalan itu amalan mulia. Mohon kepada kita, mohon doanya dengan melalui yang biasa Pak Kiai dan jamaah dibacakan itu khotamah, betapa indahnya. Kami juga mau rasanya terpuruk. Tapi yang biasa secara yang dipakai di sini suka dibaca Yasin. Abdi didinya kamana lempatnya iwati urang robito heula ka Syekh Mursyid tuluy dina jiwa urang ngarasakeun betapa lautanana sang pangersa. Nah, seorang arif billah mainnya musiran amalan awon nu sae tidak mungkin. Maka dirinya maka didoakeun ku abdi. Tapi teu ngawabel hataman Pak. Didoakeun ku pribados ngalangkungan naos Yasin, tapi unsur barokah manakibah, unsur barokah khotamah gatana kuraraosan. Tapi maaf. Tapi Iwan kan kebijaksana sadayana aya wae. Bahkan di Haji Beben itu amalan ini kunaon ya bingung. Oh itu tinggal di Jakarta di Wahyudin. Tahu enggak kamu? Kalau belum tahu semua jangan coba. Di Wahyudin sate acan ngaos biasa lain mahalul qiyam di parokin ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah. Terus nadom Jawa gitu sok biasa Jawa. Ari abdi dan yakin ini adalah berupa rangkaian tawasul ibadah Allah, rijal Allah. Di dalamnya rijal Allah siapa? Bagi kita yang memiliki guru Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, ada di dalam rijal Allah itu beliau. Jadi kahartos itu kurang bijaksana, Nah, eta punten sanes kasaha, tapi minimal menjadi pencerahan. Terus di Azainiyah itu ikhwan kita, jangan dianggap itu bukan ikhwan kita. Kenapa kita mau cepat jadi musuh kok? Nah, kenapa ikhwan kita banyak? Bahkan setiap madhab juga anggaplah ikhwan kita. Walaupun mereka beda madhab dalam ilmu fikihnya, misal mereka itu bisa saja madhabnya Imam Maliki ataupun Imam Hanafi, ingin bersaudara dengan kita, terimalah. Oleh kita enggak, usirlah, enggak, kamu bukan, jangan begitu. Raupangku bager lebih indah insya Allah. Karena apa? Karena itu adalah kedudukan thariqah. Intinya harus sampai kepada Allah.
insya Allah. Terus itu maka lamun cicing dina akhlak mah asana maloba musuh insya Allah. Jadi ulah ayeuna urang bergerak dalam hal ini, dalam hal itu, ulah dianggap bahwa orang lain itu tidak ada artinya kalau tanpa menurut ini. Nah, berbaik sangka, maka pangresa Abah zaman jumeneng anjeunna siapapun Pak Kiai dari manapun dia itu selalu mengapresiasi perjuangan mulianya semua para kiai, maka menyatu semua karena ujungnya akhlak. Bahkan namun cacauran kapayunan anjeunna kumaha pangresa di ditu mah abdi teh dari daerah itu mah kieu untuk seneng tuluy kieu tapi kumaha abdi teh sok dipasihannya sepuhan aya nu naroskeun ka paruna bageur babarengan teh sing rogor dina yang jarum ulah seret di buana pangresa mah kitu kudu logor di liang jarum mah kudu logor ulah seret di buana ari urang mah di buana wae saregkeun seret ngaku we asa loba ihwan teh di mana-mana tapi KKB hayang jadi musuh naudzubillah min dzalik. Ieu teh pedah beda. Jadi jangan dipertajam perbedaan dengan suudon, tapi pertajaman persamaan. Itu indah, itu Islam. Lamun anu naros ka bapa, atuh sejauh mana amalan thariqah qadiriyah nang sabandiah teh? Sejauh mana? Kalau bapak menjawab amalan thariqah qadiriyah nang qadiriyah sejauh ini dimulai Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal matras wikan lima mawatra juga ya latif. Bapak itu berarti bapak sedang apa? Mengecilkan Islam. Maka jawablah oleh bapak, amalan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah khususnya umumnya semua thariqah mu'tabarah amalannya sejauh amalan yang ada dalam Islam itu sendiri. Kartos deh. Bapak ngaos surah Kahfi. Boleh ngaos surah Kahfi teh? Boleh, ada misal. Nah, terus itu dalam Islam kan diharuskan ada sabda Rasulullah di dinya. Abdi ngaos di Batam. Pas sesepuhna di Batam di Al-Musarrafah di Masjid Agung yang dibikin oleh menteri siapa lupa lagi, pokoknya di Jabal Arafah di masjidnya. Lalu sesepuh masjid didinya memohon, Pak Kiai, kalau di sini bagaimana tatkala bacaan Al-Qur'annya ibu-ibu dan bapak-bapak suka saya pimpin dengan apa? Boleh silahkan pimpin. Dipimpinnya pakai surah apa? Yang biasa sudah dibiasakan di sini surah Ar-Rahman. Tapi nikmat Pak, nikmat gitu. Memang raoseun lagamna, raoseun eta ibu-ibu makan pemparot, naos. Mangga di dieu ge bade nurutan surah Ar-Rahman sadayana ngempelkeun pertama mengawa eta we di Quran di bade ti alhamdulillah sasi enjing mah naon misalna teh waqiah sasi enjing mah misalna teh al-baqarah teu dipapai sugan 2 tahun tamat Quran barokah sasarangan sadayana cik paripaos teu samios-mios eta. Oh itu mengada-ada itu Pak ulah-ulah sumpah itu teh. Tak kadang-kadang ieu mah diantawisna ikhwan, mudah-mudahan we janten ulah kaku. Kusabab kaku dirinya, salah pandang kepada orang lain, akhirnya tersadar karena ada nafsu. Bagaimana caranya untuk menjelekkan orang itu? Bahkan ingin menebar, misalnya. Ingin menebar dengan Facebooknya, ingin menebar ini. Waduh, kontak di mahmelukeun. Itu seakan-akan dia itu akan membuat hukum. Kalau tidak sadar, panggillah aku. Misal kalau di dalam pelaksanaan aku, kalau boleh Anda memanggil itu. Tapi rasanya misal kalau kita tapaul dalam bahasa agama, paan berhadapan langsung sama Rasulullah kapungkur sahabat tabi'in
naroskeunana ka Rasulullah ka sahabat aya tah tabiin anu mabuli sahabat moal aya kecuali tabiin nu kurang emutanana laras kan mustahil lah lamun bilang saya sadayana ke tabiin moal mungkin bade sahabat di kaum Ansor bade sahabat di kaum Muhajirin itu udah ditempel Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor anu pangpayuna iman nyata ti golongan ansor sareng muhajirin anu marantena ridho ka Allah Allah pun ridho ka marantena tapi ari nafsuna teu kawawa tetep we tong boro-boro ka sahabat ka Rasulullah ge nu nyukrorek aya kitu aya Rasulullah nuju ngabagi gonimah sabada perang Hunain maka nunjuk ka Rasulullah Pak urang ajaran hei Muhammad teu nyebat Rasulullah Muhammad sing bener ngadili eta teh ngabagi eta kaum Ansor jeung kaum Muhajirin tah Rasulullah nampi we Sayyidina Umar mah tos teu kiateun hoyong saceplas-ceplasna dampil ieu kurang ajar bener jelema tapi Rasulullah tahan Umar tekeng jadi kan Rasulullah teh nya aya deui nu lebih adil daripada kaula itu bahasa basariah hakikatna bener-bener firman ti Allah kedah diudiga pendidikan ka umat wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha teu nyarios Kangjeng Nabi Muhammad mangi eta cariosan teh wahyu ti Allah Subhanahu wa taala ku jalmi iman mah dijadikeun pendidikan tarbiyah nganu nyarita tadi banungan ku anjeun hei para sahabat nu tadi nyarita nu nuding kudu adil jeung sabangsana banungan turunan ti eta jelema Qur'anna bakal baik paseh jeung sabangsana ngan teu ngaliwat tenggorokan tepi kana hatena kudu sabatas hayangna debat hayangna ngapirkeun ka batur gitu jadi lamun nu sautak saeutik salah batur salah bid'ah kafir jeung sabangsana tah eta turunan ti eta lamun tina ningali tina sejarah saha namina Dzul Huwaisiro sabada perang Hunain Rasulullah dugikakeun dilepatkeun itulah nafsu tah di kalangan nafsu eta panginten puasana naon puasa nu karaos ku urang puasa adat ke mudah-mudahan we Allah ngalampangkeun nya munah jadi urang diajar thariqah teh mudah-mudahan thariqah anu nyanak ka urang kana kasalamatan dunia sareng akhirat anu nyanak ka urang kana berakhlak yang baik naon bebeakan jadi urang mudahan teu puguh tincak teu puguh itu tapi urang lamun geus katepaan mudahana jadi uring lagi meminyakan karena nu tempona kana naonna kana nu lain karena giroh kebenaran tapi karena itulah yang bahaya yang sering terjadi dari masa ke masa terus maka terjadilah itu maka kita harus integritas yang jelas tapi dia orang jelas sabar kejelasan jiwa kejelasan pegangan itulah yang akan bahagia dalam jiwa kita maka dzakarun hurun insan dzakarun hurun laki-laki manusia laki-laki anu merdeka henteu kagoyah ku naon-naon lain mah kebenaran caritakeun we kebenaran mah apa adanya dengan cara baik gitu tapi bukan karena sesuatu yang bukan karena Allah mudah-mudahan abdi bapak sadayana kasalamet nu kadua dina dinten kamari abdi nampi pangemut-ngemut 40 dintenna kersana al-mukarram wal muhtaram al-maghfurlah Bapak Kang Haji Baban Ahmad Jihad air bukuna aya ditutup teka bawah namanya dina bukuna didinya hadiah silsilah teras tawasul didinya tawasul dugi kana inna anjalnahu fi lailatil qadr wal asri teras idaja
Terus innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat kamilahnya sholawat Maria. Tos kitu dirinya na serat Yasin. Kuraraosan itu kalau sukses Sultan Aulia dina kitab ieu. Jadi kalau bagi umum tafsir, karena dia tidak paham beri tafsir, jadi dengan tafsir. Tapi kalau ruh sudah jalan bergabung dengan apa yang diikuti oleh dia, maka ruhnya akan diberi pemahaman takwil. Kalau ditakwilkan itu bahasa geuning lamun sim pribados sok ngadoakeun anu di darongkap nu dongkap yang didoakeun Yasin teh berarti sahihun, benar. Lamun suruh bahasa takwil mah benar ieu ge. Geuning bukosna anjeunna masihan buku ka abdi doa eta aya Yasin. Nah, maka bilih aya jalmi anu di pamijahan sok aya maos Yasin. Ya Allah, Anda itu Islam bukan? Kok kenapa suruh Yasin dipermasalahkan? Tapi putra pangresa yang baik. Ada jawabannya. Kalau mau debat aja, jangan di Facebook. Yang lain-lain itu mencari yang benar ya. Seperti supaya terjadi fitnah gitu. Kalau Anda ingin mengeluarkan kami memaksa dengan cara Anda benci, karena kami biasa baca Yasin misalnya, tatkala orang yang ingin mendoakan, apakah kita itu belajar tauhid itu disuruh untuk kaku? Tidak boleh, karena itu bukan amalan kita. Nauzubillahi min dzalik. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi tidak akan ada menanding. Kenapa tinggi? Karena kekayaannya ahadiyah ruhnya. Kalau sudah dihakikat maka ikhlas dia orangnya. Kenapa ikhlas? Karena lurus. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan gelora cinta ilahiyah. Hidup hatinya. Jadi insya Allah mual loba kasieuna. Dan kadang-kadang numatak jadi riweuh teh lain beda pendapat. Dari pendapat mah ieu dalil Quran, ieu dalil hadis. Tah sok matak ngariweuhkeun mun hese diaturna. Sieun ieu. Nah, loba alibat paribah kuat non perebut kuah bekah jeung sabangsa. Nauzubillahi min dzalik. Abdi teh acan kenal jeung itu taroskeun heula. Itu teh acan kenal meureun abdi papanggih itu. Tapi ngagorengkeun mah teh asa-asa eta jalma. Maafnya. Walaupun abdi tahu Anda itu siapa. Itu kan mudah-mudahan dia ada tingali waranjeuna. Walaupun aku tahu Anda namanya siapa. Tapi kan mau dibejakeun abdi ngajaga etika itu. Mudah-mudahan selamat ya, selamat abdi, selamat sawira, selamat sadayana. Urang keur diajar mayungkeun sawira ka Allah. Ngalangungan dikrullahi akbar. Dikrullahi akbar, dikir ka Allah teh akbar. Kenapa diperkecil? Beri nafsu mulih gede teh lain dikrullah gitu. Maka pidawuh Allah ala dzikrillah tatmainnul qulub. Nah, gitu. Kalau misalnya gitu. Itulah. Yang kedua, kalau Anda lihat bab dina kitab Anwarul Qudusiyah, seorang mursyid yang sudah kamil mukamil membawa muridnya sampai menjadi dia memberikan hirqah sugro, hirqah kubro sampai kepada kedudukan yang dia inginkan, wusul ilallah sampai. Lalu sang muridnya itu ikut sampai sudah dilahuti ya, sudah dibebaskan, maka terjadi seorang mursyid kadang-kadang amalannya ada bedanya. Itu prerogatif mursyid gitu Pak. Tapi kalau sang mursyid lalu membawa muridnya masih dalam kapasitas jabarutiyah, belum sampai lahutiyah, maka nur dalam dirinya, kecintaannya, kemuraqabahannya selalu husnudon billah dan berbuat baik sangka kepada Allah. Dia itu melihat segala sesuatu dijadikan mahabbah, ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al pertama, ma'rifatul asma bisifat
Sifat bidat. Kalau sudah bidat dia udah terbakar, Pak. Terbakar. Kalau orang sudah mencapai tingkatan ma'rifat bidat, orang itu terbakar. Terbakar, yang dipengaruhi setan akan mengganggu dia itu. Maka jundum min junudillah yang akan, karena dia pun jadi tentara-tentara setan untuk menghujah para kekasih Allah. Maka Allah pun mengutus kepada khodam-khodam wali Allah itu, yaitu jundum min junudillah, tentara-tentara Allah. Maka siapa yang akan berhasil gitu. Nah ini rada dipornokan calit-calit. Orang yang benci kekeh, misalnya para wakil, tetap dipatahkan apapun dalilnya para wakil ini. Anda tidak sadar, katanya mengaku Syekh Mursyid Kamil itu Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Tapi aneh bin ajaib, kepada siapa yang dipilih Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Anda tolak mentah-mentah semuanya. Ada cemburu, Anda itu mau apa sebenarnya? Gitu. Logika kita kan tidak mati, semua jalan. Mau di logika apa mau di ruh gitu. Kalau di ruh mah kurang kalau Pak ikhlas sadayana. Mudah-mudahan Allah diaturkeun keikhlasan sadayana. Sabab ieu teh agama kamuliaan, thariqah kamuliaan, bihaqi la ilaha illallah. Nah, ada kitu hapunten nya ya. Saprada amalidian. Doa sadayana. Maka ku ayeuna sakitu tatkala jalmi tos cicing dina lautan hakikat nyaeta ruhna ma'rifat. Ruhna ma'rifat teh hakikat, Pak. Hakikat, maka dia akan diberi oleh Allah. Apa diberi oleh Allah? Yaitu dia akan diberi oleh Allah payu'allimahullahu bila wasitatin min ladunhu ilman laduniyan paya'rifuhu bita'rifihi wa ya'buduhu bita'limihi. Nyata anjeunna bakal keng ilmu anu diajarkeun ku Allah langsung ka anjeunna tanpa perantara. Cara Allah eta mah sanes cara urang. Bila kaipin wahti sori sanes ku cara urang, aku kumaha ka Allah teh kieu carana kitu carana. Dia nu penting mah urang mah ngadudukeun ruh we. Ngadudukeun ruh sareng kolbun diange ku merem ka Allah rusanyana. Allah saalit ageuna semakin kuat kualitas hakikatna, maka dia semakin kuat Allah akan melimpah curahkannya ilmu dari sisinya, nyata ladunhu ilman. Ilmu naon? Ilmu laduni. Ilmu laduni khas anu dihaturkeun ka dirina nyaeta ilmu laduni ilman ladunian paya'rifuhu, maka dia bakal ma'rifat ka Allah, ma'rifatna ka Allah karena bita'rifihi ku dimakrifatkeun ku Allah. Jadi ma'rifatna ge lain ku ma'rifat diri ngaku rasa ma'rifat, tapi Allah maparinkeun ka ma'rifatan ka dirina. Itu panginten kamaripatan wa ya'buduhu sareng ibadah anjeunna ka Allah bita'limihi, ibadahna langsung ngajarkeunana Allah. Wallahu a'lam. Itulah tingginya Islam. Nah, sadayana kan nu dibahas teh rata-rata lamun kitab Syekh Sultan Aulia, ieu kitab Syekh Sultanna sok didinya. Kenapa tah didinya? Tarek. Oh ini. Ayah Pak, ayahnya, ayah. Nah, eta pangintennya, soal mudah-mudahan ieu jalmi tatkala teras thariqahna jalan, sehingga ruh thariqahna jalan, ma'rifat kan. Ma'rifatnya jalan teras, ruhna jalan, maka hakikat hidup terus dirinya. Tos dina hakikat mah kumaha? Tos dina hakikat mah saur malaikat nyalira, malaikat Jibril laudanautu anmalatan, laudanautu anmulatan lah taroktu lamun tea mah kamakola Jabrailu alaihi salam laudanautu an
mulatan lah taroktu. Lamun tea mah kaula maksa hayang abus ka alam hamba Allah anu namina manusia anu eta alam teh halo lamun teh mah kaula sur Jibril kama qala Jabrail alaihissalam laudanantu an mulatan lah taroktu. Lamun teh mah kaula sur Jibril hayang ngacungkeun curug ngalebetkeun sacurug saujung curug kana alam anu ku Allah diaturkeun ka hamba mantena namina manusia dina lautan hakikat eta hamba tuluy hayang abus kaula saeutik hancur kaula teu aya naon-naonan. Itulah ketinggian manusia tatkala dihaturkeun alam atas dugi kana lahut lamun bahasa istilah sanes deui mah dihaturkeun dugi kadinya maka lahratu mesti kaula hancur. Tah kumaha kitu mangga sadayana Iwan ahwat sadayana atos oke margi urang teh belajar diajar mayurkeun salira anu ilmu ieu teh lain ilmu anu kurus sebatas kaleng-kaleng walaupun urang nama kaleng-kaleng tapi ilmu nama lain kaleng-kaleng Bapak gitu. Terus mudah-mudahan walau tah mal urang tos gaduh jalana bari dipasihkeun barangna Syekh Sultan ngahaturkeun barangna tah eta sok dikir jaharna tah dikir hobina sok amalkeun lestarikeun amalkeun teras amankeun ku urang nyalira masing-masing lestarikeun ajak batur tuluy bisi Allah Bapak anu nuluykeun eta lestari berarti kudu ditalkin kartos hayang lestari ari tukang talkinan dibuburak kabeh naudzubillahi min dzalik kan hayang lestari hayang kontinu teras lamun ieu buah kadu di dieu Bapak cok ngabodohan kebon kadu teras buah kadu di dieu hayang lestari ka icu urang maka teras pelakeun insyaallah budak teh bakal nuturkeun pelak. Jadi ulah sok di Bali gitu. Teras kajantenan tadi sapertos eta aosan almarhum pangresa Kang Baban aya Yasin nu kadua almarhum kersana Bapak Kyai Haji Didin nah, didinya lebet sanes kurus sebatas Yasin tapi aosan lagi aya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih jeung saterasna dugi kana waqwana wa firlana. Itulah seorang arif billah. Jadi dia itu awas jangan diponis oleh kita tatkala kita tidak mendengar beliau begini-begini, tapi keputusannya ada bahwa beliau itu lautan ternyata. Kalau lautan namanya di lautan. Nukatilu almarhum Kyai Haji Dudun Nur Saiduddin Kyai Dudun 2010 ngantun kenana. Setiap bade eta mah pangresa nuju aya kene. Kan wafatna payung kene pangresa Kyai Haji Dudun Nur Saiduddin. Kumaha? Nah, didinya sami. Didinya ausanana aya waqfu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Terus didinya disodorkeun heula ka pangresa, ditebatos dicetak gitu dibagikeun termasuk ka pribados aya. Nah, jadi di mananya? Jadi lalajo Pak, pamila lalajo orang marifat wayahna udah marifat heula.
Jadi bapak akhirnya bakal ngemplong. Ari lalajo torikot ku kacamata syariat. Jadi salah Pak. Ngomean ban bucat kekeri bawa ke tukang gehu malah bener Pak. Nah, jadi hukum gehu di ban leres. Nah, maka lempengkeun heula, sambungkeun heula ruhna. Itu diantawisna punten. Tak alhamdulillah kasakseni Persana Al-Karom Al-Mutarong Bapak Ketua LD gitu. Nah, mudah-mudahan sukses beliau, berkah selamat dunia dan akhirat. Ini bukan maksud saling mematahkan, tapi kan tatkala kita mengenal kalau menurut agama begini. Kalau ini menjadi publik ramai, bisa nanti di TV One sidangnya. Kalau di sidang mesti akan membawa dalil kemana? Insya Allah lamun sampai ke TV One, sampai kita akan berbicara dengan jelas. Bicaranya apa? Mesti saya akan bicara berdasarkan Quran dan hadis. Karena firman Allah, "Fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Betul, itu ada dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang berselisih paham, pendapat dengan saudara-saudara Anda, kembalilah. Kembali kepada siapa? Kepada Allah, Pak. Sakumaha pidawuh Abah. Ayo bager, ulah sok diturut ke nafsu mah, mata ngaduhu, balik ke Allah. Ada abah lagi barang balik ke Allah kan. Ui, karena ayat Allah, karena pidawuh Rasul gitu. Jadi lamun dicekam ketakutan dengan main seakan-akan intimidasi, ini apa toriko apa naon ya? Kan akhirnya gitu urang nate. Nah, toriko itu penyejuk orang untuk dalam hidup dunia dan akhirat. Mangga bade ditaroskeun ka baholil oge. Di ditu tawasulan anjeunna insyaallah menginspirasi bade ditaroskeun ka Syekhul Hakun. Betul, karena beliau adalah pengamal Al-Qur'an dan hadis. Karena beliau akhlaknya akhlak Rasulullah dan akhlak Rasulullah. Kalau akhlak Rasulullah mesti rujukannya adalah Quran dan hadis. Lalu dikokohkan dengan kaul ulama ataupun ijma'nya para arifin, kalam-kalam arifin, ijma'nya. Terus ulama-ulama Islam mudah-mudahan eta hiji urang dinaungan Ramadan anu ayeuna. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun puasa syariatna, puasa batin syariatna nyaeta thariqat. Puasa thariqatna sehingga batin thariqatna nyaeta ma'rifat. Puasa ma'rifatna sehingga dugikan batin ma'rifatna sampailah kepada hakikatul hakikat. Itulah merdeka dirinya mah geus mal kaumbang amping paling ge gumujeng we. Nah dirinya mah henteu pede ku dipuji, henteu rempah ku dicaci. Dari puji mah jadi bulan, dicaci mah jadi runtah. Entos tenang we riweuh-riweuh ada boga bagian masing-masing. Itu insya Allah la ilaha illallah. Kan itu ke para gitu kan, supados berkata dengan lamun berkata orang karena mudahana, karena meminyakan salilana mulai kemerdekaan bager, mulai kemerdekaan sabab yang dihitungnya pro dan kontra. Kalau pro dan kontra berarti lain ke Allah. Sewet manjeng manusia ulina di dunia di akhiratna gimana kumar gitu. Maka urang hoyong ku Allah disarengkeun sareng hamba-hamba Allah pilihan Allah karena dina kitab Minahusaniha al mujannadatun nyaeta al arwahu mujannadatun. Ruh itu adalah yang dihimpun dihijikeun. Pamata aropa iktalafa sahajalma anu saling mengenar di dunyana nya ngariung kena di akhiratna ngariung. Wa mata nakaro saling mencerca, saling menghina, saling menjauhi. Nya di akhirat mah saling menjauhi. Moal bareng. Dari dunia lagi geus keakuran. Kur pura-pura jeung sabangsana. Nya naudzubillahi min dzalik. Urang mudah-mudahan dikersakeun. Urang teh diajar menuju jalan Allah, tapi kunaon ieu gogodana. Kunaon gogodana sensitif tong kaget bageus. Surut Syekh Jalaluddin Ar-Rumi mah diajar zikir la ilaha illallah kalayan dengan cara jujur, hati-hati. Yaitu
dari luar, dari dalam itu sangat dahsyat. Bahkan yang dahsyat sekali yang akan dari dalam dirimu. Dalam dirimu yaitu. Maka kamu harus memerdekakan dulu kamu. Dan memang Allah tidak mau singgah dalam hatimu, tapi hatimu dimasuki dengan selainku. Aku mari itu la ilaha illallah. Maka naik dugi kakengi nuti Allah disebat ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu sanes calakan, Pak. Pamicalakan mah eta mah tiasa ya dina hikmahna teh puasaanmu tilu poe. Tapi ilmu laduni itu akan diraih dengan sifat ma'rifat, dengan kekuatan ma'rifat hamba kepada Allah. Eta sukses sultan. Nah, tos itu maka eta jalmi nutos dipasihan keunggulan dubikana tingkatan hakikat wa hunaka yusahidul arwah hal kudusiyatan. Ta eta jalmi tos di tingkat eta bakal dipasihan naon kakiatan ilmu laduni, maka dia akan mengenal Allah karena diperkenalkan Allah dan beribadah kepada Allah dengan ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam hakikat ini seseorang akan menyaksikan berbagai ruhul qudsi dan dia akan mengenal nabinya. Nah, jalmi nutos tenggelam kadinya bakal mengenal nabi-nabi. Sanes sebatas guru, tapi wasilah eta teras barokah. Tapi akan diperkenalkan oleh Allah. Nih nabimu yang kau rindukan, nih nabimu yang kau dambakan, yang sering kau baca sholawat karena cinta kepadanya, dan nabimu tidak mengabaikan kamu. Dan nabimu tidak mengabaikan kamu, maka tatkala kamu berbaca sholawat, jangan menganggap bahwa kamu hanya bertepuk tangan sebelah. Nabimu seraya menerima sholawatmu. Mudah-mudahan sholawat kurang ditampi ku aja. Amin. Eta panginten wa ya'rifu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam patan tobiku nihayatuhu ila bidayatihi wal anbiya'u yubasyyirunahu bil wisalil abadi kama qala Allah taala. Sareng Pak pamitos Kangjeng Rasulullah nepangan ka eta hamba. Ini tingkat hakikat ya, tingkat tinggi. Da dari syariat mah kan urang mal percaya syariat mah da kudu dohir nampak temu ayeuna gitu. Tapi di tingkat hakikat terus dugi kana eta mah wal anbiya'u yubasyiruna, para anbiya ngawilujengkeun, memberikan kabar gembira, mengaturkan kabar gembira anjeun nepi kalayan abadi, anjeun nepi dina kabahagiaan anu abadi, dina ridho nu abadi, dina rahmat nu abadi. Ya Allah, mudah-mudahan ku karunia Allah abdi sadayana tekeng kawagel kunaon wae perkara ku rahmat sareng ridho Gusti. Da Gusti mah moal tiasa diwagel pami Gusti bade nangtuskeun. Mugi Gusti nangtoskeun abdi sadaya dina ketetapan karunia ridho rahmat anjeunna. Kalayan mugi Gusti nepahkeun abdi sadayana sareng nabi-nabi Gusti. Anu Gusti parantos ridho ka marantena parantos ridho ka Gusti. Ari abdi hamba anu tipu kunoda jeung dosa tebih tina kauturnya. Ya Allah, mudah-mudahan rahmat ridho Gusti dina Ramadan anu ayeuna. Curahan rahmat Gusti ka abdi sadayana, ka sahibul hajat, para pemuka manabi, kotaman halako, karengrengan sesepuh LTGN, sesepuh GMPS, rengrengan sadayana ihwan ahwat muga Gusti maparingkeun karunia anu agung abadi nyaeta rahmat sarridho salira dan anu maha abadi. Kama qala Allah taala wa hasuna ulaika rafiqa. Pidawu Allah eta sambunganana wa hasuna ulaika rafiqa. Ta eta teh rencang aranjeun anu sae. Hasuna ulaika rafiqa. Saha yang dipanggihan ku anjeun, manggihan ka anjeun para ruh anbiya. Ruh anbiya. Ya Allah, betapa agungna. Samios Bapak terus bermodal berupaya secara syariat nama Bapak.
tadi ngiring tawasul sadayana ge kan leres dina utama dina ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urang hakikat namanya cinta ka Allah, cinta ka Rasul Allah. Hoyong Gusti abdi diwaris tetesan keikhlasan mantenna. Hoyong abdi Gusti diwaris tetesan ka ma'rifatan, ka mahabbahan, ka musahadahan mantenan anak itu. Tapi semakin teras kuat nuku Allah diaturkeun ka urang, akhirna Allah teras maparingkeun pentajalian, akhirna nemrahkeun. So, mana nu kahalang ku kaula? Nu kahalang kaula. Teu kahalang Allah mah ku ruang jeung waktu. Teu kahalang Allah mah ku tempat jeung waktu. Da sabab anjeunna pemilikna. Ternyata beak ngadu dalil ngadu naon beunang nama ku ieu Pak. Insyaallah bikasbil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah kulantaran kabuka hijab naikna sagala sabab teu aya deui kumaha caang ku cahyada Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Mudah-mudahan eta sadayana nikmat nu ku Allah diaturkeun kadituna secara syariat leres ngajalankeunana syariat insyaallah janji Allah bakal diaturkeun nyaeta naon surga Allah. Surga Allah secara syariat tingkatanana surga Allah anu tah widadarina tah sunon buah-buahanana tah segala keemaman kendaraan berupa surgawi diaturkeun. Tapi dina makom naon makom darajat wal muradu minhu matrudul qurbah la matrudud darajat dina darajatnya wahum yatlubuna al-qurbah wa la yasiluna ilaiha li'annahum tami'u ghairu matma'u li'anna lahum janahan wahidan. Jami-jami anu ibadah jismani dengan ilmu lahir ini pahalanya hanya surga. Di wilayah ini ruh jismani akan ditampakkan sifat-sifat yang kontradiktif. Orang yang beribadah akan masuk surga, sebaliknya orang yang tidak beribadah akan masuk neraka. Sedangkan untuk masuk ke Harumul Qudsiyah dan dekat dengan Allah tidak cukup dengan ilmu lahir saja. Hal itu karena ia adalah alam terbangnya al-insanul hakiki, dan terbang itu harus menggunakan dua sayap, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Oleh karena itu hanya hamba yang menguasai ilmu lahir dan ilmu batin saja yang akan sampai ke alam qurbah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, bila engkau ingin masuk ke haramku, Harumul Qudsi, maka engkau jangan tergoda oleh alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut. Karena alam mulki adalah setan bagi orang alim. Alam malakut itu setan bagi orang alim. Di malakut aya setan. Ngaku-ngaku sama setan masih kena ngahidi. Eta sok ngaboda ka jelema-jelema keur diajar ma'rifat. Dia. Dan alam jabarut itu setannya bagi orang-orang akan masuk ke alam kudsiyah. Terakhir di alam
alam malakut, alam jabarut. Terus di alam jabarut, orang yang tergoda oleh salah satu, dia akan ditolak oleh Allah. Terugi kalau mah, naudzubillahi min dzalik. Artinya dia tidak bisa masuk ke lingkungan alam purba, bukan ditolak untuk masuk surga. Nah, kade pilih lepas ke surga, hari anjir yang kukuh yang ke surga ke surga. Ngan beda jeung Allah teu wau gitu. Naudzubillahi min dzalik. Jeung nu boga mah ayo urang makan di surga itu di ari nu gaduh teh kayak ridho nu kan teu paur gitu. Ayo sesel. Tapi nu dugi kana alam purba, jiwana tenggelam di alam purba, ruh ma'rifatna tenggelam didinya etama di mana ge merdeka dan widi nu gaduh. Nah, di dunia ridho, di akhirat ridho. Surga ada dua surga ma'rifat jeung surga surgawi. Mudah-mudahan ari urang mah hoyong anu eta, mudah-mudahan we walau dikeresakeun walaupun teu oge tina amal urang. Ampun, hari amal umar ngaku-ngaku urang marifat ka Allah, tapi hak Allah teu dibuktoskeun ku urang. Ngaku-ngaku sunnah roh, no, cinta ka Rasulullah, idda'aitum hubba Rasulillah. Ngaku-ngaku cinta ka Rasulullah, tapi wa taraktum sunnatal Rasulillah. Tapi faktana nolak sholawat, nolak terido, ngaku-ngaku cinta Rasul, mutabaah ka Rasul. Ngadengin sholawat beda teu nu urang. Aya urang ngadengin sholawat juga timbil kulo batur. Lamun dibarengan ku cahaya marifat nu aya ti pangresa nu hirupkeun dina hate urang, sungguh ngeunah sholawat mana-mana ge Pak. Kan tenan ari sholawat nu terus dihirkokeun ku anjeunna mah Bani Hasyim, sholawat Badar eta mah tos kan tenan. Sholawat nu sanes bae ge raoseun dan matak nikmat jeung lezatna tah ragi nu dicerona nu nyamaraan kana sagala amalan nyaeta hudurul qalbi ma Allah. Ngeunah ari aya karna Allahan mah bade sholawat nu mana wae ge. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Raos eta bade mana wae sok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kirang langkung hapunten kasuhun kasadayana
mudah-mudahan sadayana uih pinuh ku barokah Allah, bari salamet dohir batina, pala putra tambih-tambih sehatna, tambih-tambih barokah rizkina sadayana, barokah kasabna sing lancar, kalayan dugi kana pangkat lancarna, anu sukses abadi dunia sareng akhiratna. Hadanallah wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waridho wal inayah wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.